Punten, bah, bah, bah. Kajero, ayo naonnya. Kieu, bah. Abi ka dieu teh rek aya perlu. Perlu naon? Abi ka dieu teh geus lila lelengohan. Da kuring teh hayang aya nu ngaresikoan, hayang boga salaki. Da geus capek hirup sorangan teh. Oh, gampang kayak gitu mah geus tong loba obrol. Sok Da. diuk ayeuna di dieu. Da aneh bah unggal papanggih jeung lalaki. Ngan kuring teh dicari duhan jeung ngajebian. Maksud kuring ka dieu teh rek menta jimat supaya unggal lalaki ngarudag-udag ka abi. Oh, gampang eta mah. Sok ka dieu guguring di ubaran. Ngan syaratna berat keun wae nyi. Keun bae bah, nu penting mah ngarudag-udag. Gampang nya atuh eta mah. Ieu deui kotok lewekeun ka hiji lalaki. Sok tepikeun ka mana wae ngudag. Lamun moal ku ti kotok, tati kotok si lewekeun si nyai diuk dina jalan kareta di mana bentrok aya kareta ulah ka mana-mana depa. Insyaallah remek. Oh, atur nuhun atuh bah nya. Oh, sok. Abi mulang heula bah. Nya. Tadi tuh. Ieu ti kotok cek si Abah oge lamun aya lalaki kudu diaretkeun. La 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 Naon ieu? Ti kotok.